Anu biasa nama lanceuk ipar jeung adi ipar teh tara ararakur tapi teh nanah mah teu kituan besti. Besti poe ayeuna mah teh nanah jeung lanceuk ipar teh nanah teh arek ngabolang dina solokan besti apal teu arek da solokan arek naon ek neangan hurang. Budak ka mana cenah teh nanah bisa abring-abringan duaan kitu. Ari budak mah biasa we jeung bapakna diasuh ku bapakna. Teh nanah mah nya besti lamun misalna geus duaan jeung si teteh kieu budak geus dipohapekeun ka bapakna berarti indungna duaan arek ngabolang. Definisi masa kecil kurang bahagia dilanjutkeun geus gede teh bener ieu mah besti. Geus boga buntut oge anger we besti lamun misalna geus duaan kieu mah serasa milik berdua we. Modelan ayeuna gra besti mamawa ember mamawa saringan arek naon ieu teh asal muasal nama lanceuk teh nanah sok ngalah hurang di dieu tah besti. Ngomong we ka urang duaan atuh puguh we ku urang duaan mah bakalan diteang besti soalna jiwa penasaran jiwa kepona meronta-ronta lamun aya nu aneh-aneh. Padahal mah hayang hurang kieu teh besti ini teh ka pasar kitunya teu ngagidik make motor nepi meureunana teu kudu apruk-aprukan model kieu. Ari teh nanah mah jeung si teteh lain ku hurang-hurangna teuing besti ku penasaranna teh geuningan. Penasaran ieu isi solokan teh bener aya hurangan apa henteu padahal mah emang aya hurangan cuman ieu si caina teh eukeur saan. Jeung deui geus lila teu dibersihan atuh barala meureunan kudu we dicabutan heula jukutna teh. Biasana mah urang duaan teh ngabolangna ka kebon besti tapi da kulantaran kebonna ge garing namanya usum halodo jadi we pinah kana solokan. Bari jeung si cai solokanna leutik model kieu ge besti lamun misalna geus dikulik bek mah bakalan moal penasaran. Cenah eta cai solokanana cai geuleuh apa cai bersih besti cai mata air cuman lamun misalna hujan nya caina gede lamun misalna halodo nya caina leutik kieu geuningan. Lamun misalna hujan gede berarti kacampuran cai hujan lamun misalnya halodo kieu masih keneh aya caian berarti caina teh bijil tina jero akar teh ninganan besti tina hanapeun tangkal. Mentakan ku urang duaan mah hantem we di korehan coba lamun misalnya cai kotor da moal daek atuh tina ge besti. Keur anteng ngubek-ubek solokan teh aya monyet besti dina tangkal tadina mah disampeurkeun ieu teh nya heungan sieun teh nanah oge. Apal teu cik si teteh ngomong naon eta mah lain monyet cenah nanah lutung heuh emang lutung jeung monyet eta keneh apa beda tapi dah heueuh besti lamun misalnya monyet mah sok nyampeurkeun geuninganan cenah galak monyet mah tapi ieu mah henteu kelaka ngajauhan besti kelaka ancleng-anclengan we dina tangkal. Tuh geura ilikan pas disampeurkeun teh kelakah ngararacleng mararangkat panya teh arek nyampeurkeun. Geus antepan teh nanah mah arek ngalah latong tolang besti aya tangkal nangka buahna teh leubeut bari jeung laleutik keneh teh kana batu langsung ti soledat untung teu nyuksruk coba lamun nyuksruk eta hareupeun tangkal pulus besti mana teuing reuteup pararat. Tadi teh urang duaan teh mawa peso ngan disimpen di sisi solokan teh dibawa mah ceuk urang mah bawanya jangan latong tolang ieu hese ge diputer-puter. Definisi jiwa bolangna geus mendarah daging aya naon we di kebon anu bisa didahar teh diala kajeunting hese diakalan pokona anu salila lambung masih keneh narima masih keneh henteu mabok pokona mah diala. Geunahna cicing deukeut leuweung teh kieu besti anu kira-kira bisa didahar bisa diala kitunya bisa dimanfaatkeun lamun teu paburu-buru jeung monyet mah meureunan urang pangheulana meunang lamun misalna pangpaneurina nya urang moal meunang. Ieu deui leungeun asa-asa pararanas padahal mah meureunan tadi teh ngadupak daun pulus saeutik atuh kudu ku pacing heula digasrok. Teh hayaan keneh we eueuhan cenah hayu atuh ceuk urang balik we ieu teh geus meunang tong tolang ge